Satungtung masih keneh aya ulama-ulama Allah totonen situasi kondisi jelema bakal hade, kahirupan jalma bakal hade, boh di dunya, boh di kubur, boh di akhirat bakal menang hayatan thayyibah kan, kehirupan anu hade. Satungtung masih keneh aya ulama Allah, maka totonen alam dunya bakal pinuh keneh ku barokah, ku rahmat pangeran, ku pangampura pangeran, ku karidhoan pangeran, ku kacintaan pangeran, ku welas asih pangeran, ku pituduhna pangeran, ku pitulungna pangeran, ku warna-warni anugerah ti pangeran. Tuh satungtung masih keneh aya ulama Allah, maka kasampurnaan ya masih aya di muka bumi, keterpujian akhlak masih aya di muka bumi. Ingat, kebenaran ya, bener hak teh masih aya di muka bumi. Keadilan masih aya keneh di muka bumi. Cahaya masih aya keneh di muka bumi. Satungtung masih keneh aya ulama Allah. Ingat ya. Di mana ulama teu aya tah balai anu kacida gedena. Di mana urang jauh ti ulama ieu musibah nupang gede-gedena. Ulama mah mau rugi urang ngajauhan ulama, cek urang teh urang mah teh hayang wawuh jeung ajengan jeung ustad gitu kan. Urang mah rek bisnis we, urang mah kana politik we, kana organisasi we, urang mah kumaha urang we gitu kan. Ari ulama ya rugieun moal. Nu rugi saha nya urang. Urang merugi mah. Sing ingat. Mun urang deket ka ulama nya deket ulama ge ka urang. Mun urang jauh ti ulama heueuh nya otomatis jauh ulama da urang nu ngajauhan. Mawidohan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dina dadauhna dina syairna fa in tadnu minka mawaddati wa intan a'anni talqani an kanaiya. Mun anjeun deket itu kan ti kami pasti kadeudeuh ka nyaah kami bakal deket ka anjeun. Man lamun anjeun ngajauhan ti kami dauhan Imam Syafi'i tuh ku anjeun bakal kapanggih kami ge jauh ti anjeun. Sing ingat dawuh deui anu bisa nyalametkeun, nu bisa nulungan kabeh jelema hatta bangsa jin di dunya di akhirat sabada para rasul para nabi angin ulama-ulamana. Eueuh deui matak mun aya ulama anugerah keur masyarakat anu di dinya aya ulama. Di mana ulama teu aya imam wafat wa imam ulama ngalih wa imam masyarakatna ngajauhan ulama. Tah ieu musibah gede, musibah gede. Sing musibah gede teh ieu lain leungit duit, lain leungit jabatan, lain leungit salaki, lain leungit pamajikan, lain maot anak, lain leungit harta banda kabeh, lain musibah gede mah di mana geus leungit ulama jauh ti ulama tah eta musibah panggede-gedena. Ingat satungtung urang masih keneh deket jeung ulama masih urang dahar ukur jeung sangu heuras jeung uyah wungkul bagja ya bagja anu walilalah hirup mah kabehna rek paeh nu beunghar nu miskin oge ngan engke dikubur nu deukeut jeung ulama mah yeuh bakal menang barokahna ulama, menang syafaatna ulama, kemuliaan ulama, katepaan ku ulama. Jelema nu jauh ti ulama
najan daharna samutut ku rendang cokor sapi ya kan dek cokor banteng dek cokor naon oke ingat najan duitna triliunan da angar dek paeh malila sarua di mana pae nu di bawah ta eueuh kabehana ge duit tanah sawah eueuh nu disebut bangga nu disebut gitu kan nah teu aya bus ke alam kubur hirup di alam kubur sangsara ieu pinuh ku ka nyeri pinuh ku ka peurih pinuh ka sedih pinuh ku ka sieun pinuh ku siksa poek di kubur gero ka indung eueuh gero ka bapa eueuh gero ka salaki eueuh gero ka pamajikan eueuh gero ka anak eueuh ya linglung di alam kuburna ge siga nu gelo teu kieu siga anu kausap korod aya di dieu istilah kausap korod ya kausap setan dawuhna Allah dina Quran kitu ya dawuhna Allah dina Quran kitu. Jadi engke teh walah waheuh we kitu teu puguh. Nah. Da ieu karena naon? Karena jauh ti ulama. Jadi mun deukeut jeung ulama mah minimal atuh urang teh menang-menang doa ulama kitu najan ilmu saeutik najan amal gote dosa loba. Sugan we urang teu meunang pangampura Allah teh karena dipangmentakeun hampurana ku saha ku ulama urang meunang welas asih Allah karena dipangmentakeunana ku saha ku ulama urang salamet karena dipangdoakeunana ku saha ku ulama da urang ge beureun yakin urang ge sadar doa urang jeung doa ulama masa tingkat moal teu matak jalma-jalma nu ngarti kana ieu masalah kana ieu bab pasti sagala rupa ge kumaha ceuk ulama hayangna teh kitu sagala rupa teh kitu menta pendapat ka ulama da eueuh nu leuwih alus pendapatna tibatan pendapat ulama da ulama mah ngaluarkeun pendapat teh dasarna teh kayakinan ka pangeran kacintaan ka pangeran ka pengagungan ka pangeran dasarna teh ilmu pangeran dasarna teh kitu ulama mah sesuai jeung ridho pangeran kitu tuluy ditambahan deui ku doa tah ulama mah mun mere arahan ka urang teh jeung ngadoakeun sagala rupa tah ulama mah kitu ari meunang mikir urang mah najan cerdas ge naon dasarna disebut dasar ilmu Quran ilmu hadis bolostrong sok naon atuh dasarna disebut yakin ka pangeran da caneh der ya lemah keyakinan teh tuh rek naon dasarna doa atuh da teu mati boro-boro gitu kan nah tuh pikir ku urang katak jalma-jalma nu saroleh sagala teh kumaha saur ulama we disodorkeun heula ka ulama hatta mun boga anak mere ngaran ge teu wani nu soleh mah alus keneh ngaran anak menang ulama daripada menang aing gitu kan najan hade ceuk ceuli neangan dina majalah dina naon-naon hayang ngaran hade tina internet gitu dah anger ya moal leuwih tibatan menang ulama da ulama mah jeung doa jeung naon atuh ngangaranan teh itu matak baheula mah sagala rupa teh disodorkeun ka guru disodorkeun kitu nah si ingat tah urang kudu syukur alhamdulillah ku ayana pasantren Nurud Dakwah ieu ku ayana guru urang alhamdulillah kadeudeuh kanyaah ieu teh ya kadeudeuh kanyaah da disebut kewajiban mah nya teu asup kana fardu ain ngawurukan aranjeun ngawurukan umat teh henteu asupna ge fardu kifayah ieu
hartina kumaha satungtung aya kene ajengan sejen gitu kahkeun bae teh ngawurukan oge kan kariweuh-riweuh gitu nyeun pasantren gitu geus bisnis gitu kan bisa gitu bisa gitu dosa moal dosa satungtung aya mah ajengan sejen gitu sabab ngawurukan mah tabligh mah kan amar ma'ruf nahi munkar eta mah fardu kifayah mun aranjeun gitu kan nyar ilmu ka ulama eta mah fardu ain ayeuna teu bisa ngawakilkeun teu abdi mah ceuk salakina geus cenah bapa mah bagian neangan duit we geuneuh mamah nu ngaosna kitu kaci eta mah teu kaci nu salamet teh pamajikan we nya pamajikan di dunia disenangkeun ku salaki gitu kan tuluy pamajikan di akhirat bagja kacida tuh kan sabab menang piwuruk ulama doa ulama ai salaki nyari puh neangan duit gitu nya diancam ku seuneu neraka naon sababna nah atuh teu ngaji ya teu bisa ieu laki salaki ngarasa cukup pamajikan geus ngaji teu bisa satungtung ieu salakina teu boga ilmu maka sakur nu teu boga ilmu wajib nyiar ilmu ti ulama dah kitu kawajibanana kumaha kedudukanana fardu ain jadi kaajengan mah boro-boro nyieun pasantren jang ya cacak ngaji ina wae ge ngawuruk aranjeun ge henteu fardu ain ge sakitu. Jadi lamun kitu kumaha atuh kan kedudukan ieu ajengan anu meakeun karep berang jeung peuting make jeung nyeun pasantren ngabebaskeun tanah neangan duitna ngabangunna lieur ieu ngabangun teh tanyakeun sok anjeun aya ngabangun imah segede pelok riweuh eta teh lieur eta teh yo saublak-ablak jadi hektaran pembangunan itu iya dan sebagainya sehingga tuluy ngawuruk anak batur lain hiji anjeun ge mun boga anak hiji ngawarah anak hiji ge hese ya lieur yo ngawarah anak batur mang ratus-ratus teu kan mang ratus-ratus iku naon ieu teh dasarna ada disebut fardu ain mah henteu eta teh eta bisi hayang nyaho deudeuh jeung nyaah teh kitu mun teu deudeuh mah teu nyaah ka umat ya kan sudi najis teuing ada teu dosa ieu aing merek bisnis we gitu kan ya beribados nyarita ka anak-anak anyar keneh ka anak-anak diriungkeun sok mineng geus diriungkeun anak-anak teh ya didongengkeun ieu hirup di dunia ya garapan jelema eueuh nu leuwih alus tibatan ngawurukan papada ngawurukeun ilmu pangeran eueuh nu leuwih alus tibatan eta najan amal soleh teh aralus kabehanana oge gitu kan urang cek paribasana lah ayeuna teh ieu we teh make tukang musik teh kitu teh tuluy salawat urang alus ieu teh alus ai salawat alus muji rasul alus ieu bisa disebut amal soleh bisa disebut amal soleh teh kan urang jadi tukang salat tahajud urang jadi tukang wiridan dan sebagainya ya tukang puasa keukeuh teu nepi gitu kan karena kaluhuran pangkat tukang ngawurukan ilmu agama kanu sejen kan jadi ngawurukan ilmu mah ieu mah garapan para rasul garapan para nabi dibados enggal kene ngumpulkeun barudak nu tadi sareng anak tanya pun anak kumpulkeun ya cete bapak mah hayang arageun teh hirup teh beak dipake naon dipake ngawurukeun ilmu pikanya tuh jalma-jalma nu barodo pikanya jalma-jalma nu tuh ahli maksiat pikanya jalma-jalma nu kafir tuh pikanya
Ulah dipikasina cari laka. Sok urang melangkah usaha. Dakwah silaturahmian ku urang. Deketan ku urang. Bere masukan ku urang. Sangkan nu teu nyaho ka Allah jadi nyaho. Nu teu yakin jadi yakin. Tuh kan tukang doraka jadi insaf jadi tobat. Tuh nu bodoh jadi pinter, nu hina jadi mulia. Tuh. Anjeun seterek bisa sholawatnya halus ya, ajengan bisa sholawat ya. Ajengan bisa qosidah gitu kan. Nya halus ngan ajengan keukeuh agung keneh ieu jadi ajenganana ngawurukana daripada jadi tukang qosidahna. Ya. Ya pribadi sih kapun anak. Walaupun ieu qasidah teh hade diganyar itu kan. An keukeuh. Ieu nu pang agungna garapan mah ieu ya kajenting sorana gote teu bisa qasidahan gitu kan. Tapi gawena mere cahaya kana ati jelema. Kan mere ilmu teh mere cahaya kana ati jelema kan ieu jalma pangkatna pang agung-agungna apa disebutkeun ku Nabi Isa ge geuningan Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wasallam ngadauhkeun man kumaha cenah ta'allama saha jalma anu ngaji nyar ilmu tuluy ngamalkeun eta ilmu tuluy ngajarkeun deui ieu ilmu kanu sajen kumaha cenah yud'a aziman fi malakutis samawat ku Allah taala disohorkeun namana harum namana di kalangan kabeh ahli malakut ahli alam malakut langit ciinget kabeh najan di dunyana teu sohor tapi di langit mah sohor di kalangan jelema mah paling nepi ke ukur sa RT umpamana sohorna teh tapi di langit mah ieu sakabeh ahli langit ti langit ka hiji nepi ka langit ka 7 nepi ka aras kursi sohor nama baik nama agungna eta jalma sohor kan sing inget tuh di mana jelema geus bisa ngawurukeun deui ilmu kanu sejen sabada nyiar ilmu tuluy ngamalkeun ilmu tuluy nyebarkeun ilmu nah catet ieu ku urang tong hees hudang pan malam nisfu Syaban itu lain malam doa malam ijabah doa malam hampura sing dihampura kabeh dosa urang dijabah kabeh doa urang ya tah kitu tah pribados ngadongeng ke pun anak bapa lamun bapa teu ngareret gitu kan karena tuh nasib jelema kumaha ya nasib jelema bapa mah teh geus jadi miliarder bapa mah ya kumaha kitu atuh da Masya Allah usaha itu usaha ieu dan sebagainya kan ditawisan ku travel boga travel ge bisa kan mun hayang bolak-balik ke luar negeri sabulan 2 kali 3 kali ge bisa penghasilan teu ditu dia bisa dek nyeun toko nyeun naon di ditu di dia bisa ku Allah dibabarikeun teu milih eta teu milih eta tuh tingali jelema tuh tingali belaaneun tuh tingali ya anu bodoh belaaneun tuh ahli maksiat belaaneun nu kafir ge belaaneun sararea sabab ieu nu pang agung-agungna sementara urang rek paeh neangan dunya hapot-hapotan musing jadi miliarder oge moal aya nu dibawa cenah eta nu dibawa teh boeh imah urang teh eta naon nu sameter ka sabaraha ka 2 meter kitu so teh ieu lamun paehna normal
normal we puguhnya di kalangan umat Islam ada eta nu ngabledug jeung pesawatna kumaha cing ngaboehanana. Di mana coba dikuburkeunana di mana itu kan nu ngaboehan eueuh padahal eta nu kamari ieu tumpak pesawat Sukhoi teh Sukhoi nu baleunghar ya. Baleunghar teuing di mana jasadna ge eueuh leungit jasadna oge ngabeledug atuh ya tuh ya aya nu ngaboehan di mana kuburanana eueuh kitu tah catat ku urang dan nu jadi keagungan engke mah di mana geus maot tina ladang urang rajin ngaji ka ulama tina ladang ngamalkeun piwuruk ulama lajeng we urang nyebarkeun ieu ilmu anu diwurukeun ku ulama ka urang matak aranjeun nu masantren sing bagja batur usaha nepi ka jadi miliarder gitu kan anjeun mah dahar umpamana di dieu teh ya jeung tahu swimming umpamana biasa kan ai santri masuk aya tahu swimming ya kan umpamana tetep kudu syukur keneh anjeun ya daripada maranehanana ingat anjeun mah di mana maot teh boga keagungan anu sajatina jelema anu jauh tina agama jauh ti ulama moal meunang keagungan moal hanya di dunia we wungkul anu mana di dunia mah ngimpi eta mah nyata sok engke tingalina tina alam kubur lamun ningalina ti dieu masih nya siga urang keur dina jero ngimpi lamun urang dina jero ngimpi caritakeun urang teh gitu kan dipacok orai dina jero naon ngimpi waktu urang dina jero ngimpi nya eta teh dipacok orai nya getihan segala rupa sieun urang sieun lumpat urang lumpat nya waktu dina jero ngimpi nya bener dina jero ngimpi mah bukti koreja teh hudak ai koreja teh sok reret ayeuna mah tina alam hudang reret nu aya dina jero ngimpi teh aya eueuh tak eta kitu dawuhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah annasu kulluhum niyamun kabeh jelema di alam dunya teh ieu ngimpi sare ngimpi fa idza matu intabahu lamun maraot udang weh kitu geus bus ka alam kubur mareret we ti alam kubur mana aing menang hese capek teh gitu kan geuning eueuh nu dipaseakeun nepi ka padu di pengadilan jeung dulur aing nepi ka ya, jadi memusuhan gara-gara tanah sajengkal gitu kan harga paeh teh eueuh nu dipaseakeun teh tuh eueuh caritana aing teh boga imahnya bieu teh bieu gitu kan boga imah aing teh keur sare dina kasur anu empuk gitu kan aing teh pon wah dibangge duit miliaran gitu tah boga mobil HD dan sebagainya aya di jero kubur mana eueuh engke teh kitu kabehna oge naon atuh nu batak nyenangkeun ke di kubur ladang ngaji teh kan bari nunutan-nunutan oge urang teh ya lumayan teh ya teh bakal jadi kesenang ke teh kanikmatan di akhirat di alam kubur ladang amal salat puasa wiridan gitu kan sedekah jariyah jeung sabangsana tuh ladang dakwah gitu urang muruk mitutur kana sejen amar ma'ruf nahi munkar ta'lim tabligh ta eta nu bakal ngabuah jadi kanikmatan oke. Nah, jadi urang sing atoh nya ieu barudak sararea masantren di dieu alhamdulillah
alhamdulillah, kudu bener-bener dinikmati, kudu bener-bener disyukuri. Urang bisa hadir di majelis ilmu seperti kieu. Nikmati ku urang. Nikmati ku urang, ya. Nah, kartos itu geus we geus kartos mah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak kitu ayeuna mah urang ngadoakeun ieu panganten baru nya. Muga-muga ku Allah taala sing dikumpulkeun dina kahadean. Ya, ku Allah taala sing dikumpulkeun dina rahmat Allah. Dikumpulkeun dina penjagaan Allah, dikumpulkeun dina wilayah jaminan Allah. Muga-muga sing mulus rahayu berkah salamet, sing parak rizki jauh balai, sing lamat lamut kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Oge muga-muga sing langgeng rumah tanggana nepi ka surga, sing dipaperinan turunan nu saloleh sadayana, sing jaradi pamimpin-pamimpin dina katakwaan, sing bisa mimpin ahli-ahli katakwaan, sing jadi kadeudeuh ka memetna Allah, sing jadi kadeudeuh ka memetna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing jadi kadeudeuh ka memetna sadaya para kakasih Allah nu disebut qurrata ayun. Ya, moga-moga sing dipanjangkeun yuswana kalayan pinuh ku rahmat ku barakah ku pituduh pitulung Allah. Oge muga sadayana urang sadayana ya dina waktu maut sing kengeng husnul khotimah, sing kengeng syafaat di junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga ieu pasantren oge ahli ieu pasantren ya, anu ngageugeuhna, anu ngalinggihanana, anu mang melaankeunan, mang doaankeunana ya, nu mika cintana sadayana sing jadi ahli kasalamatan, ahli kabagjaan, ahli kemuliaan di dunia tug dugi ka akhirat. Ieu pasantren sing jadi sumber rahmat ke umat, sing jadi sumber barokah ke umat, sing jadi tempat pencetakan para kekasih Allah, para sholihin, para ulama-ulama Allah. Kalayan keagungan ieu wengi nu agung wengian nisfu Sya'ban, kalayan keagungan Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga Allah ngabulkeun kana ieu doa urang sadayana bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakitun kabihatur. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak bobo kan itu. Allah.